dawuh urusan begitu mah jeung akhirat teu bakal urusan mah jelema itu da moal anu apal kana rupina jalmi iwati Allah nu ngadamelna itu ari ieu nu halal hadir geus ajengan nanti jelema lain terus terang ada gak keyakinan anu potongan model kieu kajub di dia ya bentuk-bentuk model kieu sanajan ilmu na ngapak langit ibadah kawas malaikat potongan kieu mah moal dikasawargakeun moal gilaan sawarga nempo bentuk kieu lah moal dikasawargakeun wah nya naon sabna anu kieu mah sanes jalma nu katingali ku urang mah tapi cangkangna kulit daging urat tulang sanes jalma wadah jelema di mana jalma tersebut ahun dina wadahna kaluar disebat maot ta jalma mah nu bijil nu galatak-galatak mah cangkang matak sok diparikeun itu asalna ti mana cai seuneu angin taneuh dijikeun ku Allah jadi kulit daging urat tulang sanes jalma tapi wadah jalma matak moal aya nu apalin kana rupana jalma iwati Allah nu ngadamelna kajen kiai ilmu na ngapak langit nu nguanu maot tibang maloho nyaho-nyaho tiis terus teu aya lain pegat ya mah kalah diandap ku teu tingali tah anu ngalih teh eta ka mana ngalihna ka alam kubur ari alam kubur lain astana alam ayeuna perbatasan antawis alam dunia sareng alam akhirat astana mah tempat mijeun cangkang kabayang ku urang lamun jalma doraka di ruang cangkangna heug disebut astana atau alam barzah alam kubur teh astana heug jelema doraka datang malaikat sekali neungeul ge ku malaikat munsrap jeung astana ge teuing ge kabawa na malumur urang itu geuning ieu mah jelema tara salat saumur-umur tara jakat oge sok main sok racul jempling tara aya sugan tulungan aeeuh itu salah main ngagorowok belum dirojo itu serius pae mah disadan gitu kade eta mah di ruang teh cangkangna nu bakal urusan mah tuh itu jalmana nu kaluar jarang aya jelema nu apalin kana ka jelema anu maot oge jarang teh sok lamun tatangga aya nu pupus Kiai Ustaz ajengan tatangga ngarariung maca Yasin deh nya itu pan apa da moal ngadengin teh mesti maca Yasin we moal itu sare pinter amil lebe nu apa kana maot mah batak lamun tatangga maot Isa amil mah tara nyampeurkeun ceuk amil sanajan kadinya ge mah hirup deui aing aku mah isuk we tah kitu jelema cerdas gitu datangna isuk-isuk kakare amil percayaan tah jelema maot henteu kudu bukti siapa aya aturan-aturan tertentu jelema maot mah itu kajen geus dibungkus Italian ku amil mah dibuka sah jeung teu sahna maot buka talina bukakeun bungkusna ku amil naon sabna hiji maot mah socakna teu kenging bolotot masa ku amil dibuka bungkusna lamun bolotot ceuk amil salah euy pae mah peureum usah ku amil dia teh loba pigawean amil mah kadua nu maot mah teu kenging calangap itu mata kudu di masker lamun calangap bekem lamun aya nu maot kalah calangap gitu ceuk amil salah sia maot mah balem bekem muka di lem super blue nu penting balem aduh itu katilu pananganan teu kenging ngarumay lamun geus maot teh kedah sidakep
ya mah geus maot kalah lagi dah. Cek Kamil Aisyah poe teu ngeus. Lain kitu siapa mah kali leungeunna. Omekeun capek amil eta. Kiai mah maraja Yasin ti sakene teh ditempo bener jeung tenana. Terakhir kaopat sampean anak henteu kenging ngajogo kedah lempeng ieu mah dibukakeun tiruna teh kalah ngajogo. Cuk anu sia mah paeh teh nyapekeun aing. Matak diidak we sukunakeun bae parotong ge da moal ngagoa, nu penting lempeng. Itu dak we tincak. Itu kakarek dibungkus. Matak urang mungkin di mana puhus teh ulah nyapekeun ting batur. Latihan ti ayeuna. Di mana bobo teh lalempeng. Sidakepkeun. Lamun saur cara ge ibu nanaonna jelema teh sare teh nuju latihan bisi bangawin amil. Nyaur cara ge Agnes kieu mah tinggal mungkus we. Itu. Eta. Tuh jalemana mangalih ka alam bariyah. Eta. Mata Kangjeng Nabi beres diusap dadana ku malaikat